dong murid ulah. Dong dipoekan laguna tuh. Eta kopea anjing. Kopea itu kan. Abdi, sia. Woi. Damang. Sageut apa geus anjing? Fajar kita pararoik. Sini kopea sia logor. Kopea ada tutupan mata kan. Eta kopea beleguk logor. Logor. Heh? Kopea logor. Nadia kabdi. Hah sia. Oh kabdi. Heeh. Woi. Damang. Cager. Aduh. Terus lagi dia nges. Punyukan gunungan. Woi. Damang. Cager. Ayo deh. Bede kula. Kaul. Heh? Kaul. Saurang-saurang. Miguel. Oke. Alas tuh. Dong murid ulah. Dong dipoekan laguna tuh. Eta kopea anjing. Kopea itu kan. Abdi, sia. Woi. Damang. Sageut apa geus anjing teh? Atasnya geus. Aduh, hilap deui abdi mah. Waduh, damang. Cager. Aduh, kau heula ah. Kau latinya. Poek di wae. Jangan di PLN ya, nggak hina kabdi. Apa kajian sama yatim kenangin udah kayak gini di mana wae laguna. Kopea anjing, kopea. Kopea itu. Nadia kabdi. Kasia. Buka wae ah. Buka kayaknya. Woi, damang anjing cenah. Geuleuh kitu anjing. Aduh, kasih tergeruduk abdi. Ketika tinggalin naon nih teh. Aduh kata kopea kira kurang. Kopea. Heh, kopea. Woi, sapok wae anjing siapa? Siapa ngomong damang dia anjing? Ah, boleh. Nah, galak gitu punya. Galak sih itu nanti. Dami mah yang silaturahmi ini teh. Hai silaturahmi urang mah. Woi, damang. Sageut. Kau heula dia geus di kaul di situ. Heh, kaul bete kaul. Tuh, geus poek di wae ieu. Kanyan sabotase ieu. Punya kau terlihat lah. Kopea anjing. Heh, kopea. Kopea bener. Woi, sok aing tanya ku aing. Ah, cari we ah. Rada galak itu mah euy. Galak tinggi. Duh, geus poek di wae. Kopea. Woi, ingat ku aing anjing. Ah, di depan di WA. Balik. Eta jamina individu jelmanya mung bersosial. Da abdi mah hoyong silaturahmi sae mana abdi. Nah, sedegi gantek itu. Hei, kunaon kasih ngigal teh gitu? Uing mah ngigal ayan. Ayan naon teh Gusti? Aya hal-hal. Oh, gitu.
Ayo berangkat teh. Oh, saya. Saya agak sedena. Agak. Oh, saya. Ini wadi tukar-tukar datang tungan anak lu. Tapi mak dia. Diuk. Saya. Ini wadi gitu. Saya udah cina air dudungan pernah sugai. Oh, saya. Aduh, wadi aja. Ngaji gak rame-rame. Buka wae kepeana gitu. Wah, itu ngamuk. Woi, sabok haji, duduk dia. Halo, Pak Bar. Kunaon kita gitu wae sih teh. Tidak kena hayang silaturahmi, ulah gitu. Ah, itu kegeleheun. Ah, ulah gitu wae mah teh. Kita mah silaturahmi hirup teh, gitu. Wadir aja sih teh. Wah, mau balik jadi deui aing ya. Aing mah lain wadir kasia karena kokodala aing mah da cangkeul teh. Ngaturkeun sembah pangapaktos. Diterima. Aya naon ieu teh? Bejaan batur-batur ka rupuh gitu. Oke. Bejaan. Mangga. Batur-batur. Kara rumput. Seorang kaki itu. Si Aji. Sugan matoronton we sia sarade. Tahun segala. Mun teu ieu pisah teh. Bejaan batur-batur kara rumput gitu. Meni wakil aing mah kujeukeun jeung naon teh. Saurna cenah dudungan teh parantos dugai. Geus. Kumaha dudungan? Itu terkacai heula. Rupina seueur jami di dieu. Abdi teh hoyong silaturahmi ieu teh. Dan bener nyerekan ke abdi geuleuh kunaon ya kunaon. Ulah kadar abdi menyerekan damang abdi mah. Woi, sok aji. Sok. Ame puguh ngadek naik. Beri ketupan di WA. Geuleuh teuing cedek. Cageun. Uing mah cageun. Tah gini anu jawab. Buka baik itu. Geus ditong, cari aman. Duh. Si ada Dewi Srikani hidup di sana. Tuh ini dunungan urang parantos datang. Gusti, es kumpul Gusti. Gusti, parantos kumpul Gusti. Beri ngedengennya aing. Parantos Gusti. Tunggu juga ada sumping ya. Ngatur ke siapa pangabaktos Gusti? Nuhun siapa? Tuh, Gusti. Dimana kene Gusti? Pani tukangan hareupeun maneh. Mana dekat tempok? Buka tuh kopea. Iya, atuh naon si teh atuh. Kakak ditupan panon teh ku kopea. Aya atuh nyerekan. Saha? Atuh make baju beureum. Atuh aing meureun. Sanes Gusti mah biru. Deuleu ku sia. Hah? Weh, damang. Lain damang birunya. Sumuhun biru. Aduh. Damang. Sageun. Tutupan si Haji. Tutupan sia. Bade. Hei sia nyarekan wae geuleuh kitu tuh. Damang nah bahasa tidak sale ti damang. Geuleuh ka binege.
Aduh, dianggap teuing meneh teh. Geuleuh ka sia ge keueuh aji kah. Ini kain jika berbi jika tai je mah. Kieu batur-batur. Dina sabulan sampleng kaula tatapa berata teh kaula teh kahudangkeun ku impian. Impian naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Ngimpi naon Gusti? Puting tadi dengan halangan hidup. Hai sebenarnya mah tapi hayang sawo di teh. Nya ngan di mana mik kata ketempok abdi. Buka. Mung dibuka-buka ke diri teh sok loba dijerekan. Nya dalin baraya unggul geuning teh. Ngimpina kaula teh nya eta karagragan bulan dina lahudan. Tah ieu teh ceuk parerimon menang milih kaula teh. Sugana atuh Gusti menang hadiah nya. Ieu mah. Tak bisi milik ieu teh heuda mungguhing pangeran urang mah manusia ordenawa mangasyukur rencana bisi ieu milik teh naha milik kaula teh balik ka alam dunya, balik ninggalkeun alam dunya. Atawa mati bisi kitu nu mata kaula hampura ka saarea di dieu. Alah ulah sasauran kitu Gusti kareueung ah. Sugana atuh Gusti sanes eta milikna. Gusti naon? Rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede. Mana? Itu Eta. nah, eta jelema jangkung gede ka dieu. Wayahna nyumput saware. Sae Gusti mangga. Kalakah ngajedog eta jelema. Woi! Urang mah ini. Woi! Baik siap kita keleuheun deui. Anjing saedo. Hai ini jemput. Enak deh. Nyumput sendiri itu. Di mana? Ini itu siap. Kayak itu aja. Kakak mundur maju. Aduh si Aji. Eta pi omongkeun we batur saya teh mah. Kagigir. Sok maju. Kakak kagigir deui sia teh. Sarekeun batur. Buka kopian atuh, ahli bisa dicarekan. Abi mah pengku kana pemerdegan. Aduh. Kagigir. Uji. Dulu kan Uji. Ya, goreng patut sih deh. Iya, boya. Aduh. Ayo ketinggalan. Aduh. Nah, di bujur dia. Buka kopiannya. Ini bohong. Udah buka. Buka kopiannya. Woi, damang. Gade aja. Gede. Silakan. Cecak silakan damang-damang ini.